Sampurasun, ngenalkeun panginten nami abdi Toto Sutanto, asli di Gunung Halu. Panginten pribados di dia di gerai kopi, nyanak produksi kopi anu namina Tangsiwangi. Tangsiwangi asli kopi Gunung Halu. Sareng abdi nyanak di 3 pengolahan kopi, Tangsiwangi, Paratag, sareng Halu Pamining. Varian kopi nu abdi dicana ka dieu Arabica sareng Robusta. Pami di Arabica panginten aya disebat pengolahan di wine natural, honey, sareng pulwos. Pami di Robusta. Terus penanaman kebun kararasan ieu teh gerai di Gunung Halu, asli Gunung Halu, Pak. Pami DPL-na di sekitar 1.200 kebun. Pengolahan di pabrik biasana abdi aya pulwos sih rata-rata. Cuma ada yang spesialty oke aya. Pami di pemasaran samentawis ayeuna kebanyakan di lokal, Pak. Kami pemasaran sih seseurna Pulau Jawa, tapi abdi oge si kantos ke Lampung, Bali oge kantos. Ras anu paling rutin tuh Salatiga, Pak, Jawa Tengah. Pemasaran alhamdulillah kanggo pemasaran mah sanes nama di lokal oge seueur anu nampil lah gitu. Anu nampil pami ekspor abdi teh acan ekspor. Kararasan panginten abdi diulem di acara ieu ulang tahun KBB anu ke-15. Kararasan kanggo abdi pangaruhna langkung ageng. Abdi tiasa langkung dikenal khususnya ku masyarakat Kabupaten Bandung Barat oge anu di luar. Biasana pami ngiring-ngiring event kieu abdi kumanya sangat jadi lebih terkenal gitu, Pak. Mungkin kapayun-kapayuna pami aya event-event kieu abdi insyaallah ngiring gitu. Harapan abdi panginten khusus pemerintah Kabupaten Bandung Barat soalnya kopi Gunung Halu kan udah hampir mendunia. Coba kapayuna panginten khusus ke pemerintahan tolong diperhatikan khusus petani kopi yang ada di daerah. Utamakan panginten anu di hulu. Kalau hilir sih udah oke, pasti banyak hasilnya, tapi yang di hulu untuk para petani tolong itu diperhatikan buat pemerintah. Skin paling mahal di MPF, no? Skin anu Ronaldo boga?
Sampurasun. Abdi ambu kujang sok nadamelan caroge abdi produksi replika kujang dina bahan kuningan sari sareng perahna di Nujati. Ngagale bahan nama geblegan kuningan sari di Jatayu ngagale nama. Tergantung anu bade didamel ku caroge abdi ku abah gitu. Aya anu misalkan sadinten oge hiji tiasa sadinten rujugikeun ka 2 3 4 ge tiasa kumaha pieuna gitu. Sumuhun. Pami pasar namanya alhamdulillah karena kan anu produksi abah nyarira abi sebagai marketingna sebagai pemasarana nya alhamdulillah lancar-lancar wae gitu. Abi secara langsung upami online gitu abi abi langsung wae gitu upami nyondong acara-acara kayak pasanggiri Pencaksilat se-Jawa Barat tahun abi pasti didinya icalan gitu. Nih, tapi sok nyondong aya nu ngagaleuf ka bumi oge gitu. Muhun. Janten ti awal sareng akhir teh abah anu produksi teh aya campur tangan anu sanes. Manual. Hari ambu sareng abah mah saresna mah ka pemerintahan mah nyuhunkeun istilah nama difasilitasi upami aya acara-acara event-event kieu we lah gitu. Nyuhunkeun ieu gitu, difasilitasi gitu. Kanggo icalan. Anu paling mirah 25. Pin itu berupa pin paling alit. Karena seni sareng ide itu anu paling sulit anu lebih alit gitu. Jadi kan diujina kesabaran ieu mah. Disareng dinu hate. Ada kopi di sana dan ini masih berlangsung juga. Pak, langsung kita akhiri perbincangan kita di sini. Nambi abdi Yayat Kurniawati kawit di Desa Citalem, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat berkah. Nah, menakan nepangkeun produk abdi ieu kurupuk daun singkong upami di Sundama kurupuk daun sampe nya. Ieu produk anu di kaluarkeun ti Kemosa kenanga motekan bersama. Alhamdulillah motivasi kami mengadakan produk ini untuk milari di kampung mah milari anu ibu-ibu silih siaran gitunya. Alhamdulillah aya nama tiasa anjeunna iring janten produksi kurupuk ieu. Terus disagedengan eta aya oge peuyeum ketan kering atanapi peuyeum anu diawetkeun. Insyaallah ieu kiat masa simpanna dugi kakeun 8 sasi dugi ka 1 tahun. Margi ieu dikeringkeun ku matahari. Upami bade ngakmamna kantun diseduh wae ku cai panas 15 menit oge janten amis deui sapertos peuyeum biasa. Terus oge ieu aya bandrek cangkudu. Nah, upami cangkudu biasana kan pahit terus kumaha bau gitu. Ieu alhamdulillah dengan adanya pelatihan dari dinas, alhamdulillah kita dapat menciptakan dan mengolah mengkudu ini atau napi cangkudu nu biasana di janten sampah tiasa janten manfaat. Di antawisna ieu tiasa menekan kita hipertensi, terus asam urat sareng kolesterol. Kaleresan pun lanceuk pos 14 tahun teu tiasa stroke-nya dengan opat tahun lah anu teu tiasa piasana naon. Tah ngaleueutan ieu nu mawi janten terinspirasi kangge didamelkeun produk supados anu nu sanes tiasa ngonsumsi tur kana mangpaatna gitu. Nah, kitu panginten eta. Terus upami ieu kaleresan kemosa ieu dina ku Indonesia Power CSR Indonesia Power Saguling Care.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufan Kurniawan. Saya perwakilan dari PT Indonesia Power dan posisi saya di sana sebagai AMU Komdev ya, atau AMU CSR. Koperasi Kemosa merupakan salah satu binaan unggulan kami di PT Indonesia Power Saguling Pomu yang bergerak dalam bidang UMKM, bahkan bisa merambah ke kesehatan ya Bu ya. Salah satunya program kita juga kita dukung selain di UMKM, kemudian stunting juga. Kami selaku perwakilan PT Indonesia Power akan terus mendukung gerakan-gerakan UMKM yang bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi, kemudian mendukung juga terkait permasalahan lingkungan dan sosial hingga kesehatan. Selain itu sebetulnya kami tidak hanya bergerak di sini saja, kita di berbagai 7 kecamatan itu atau di 7 subunit juga memiliki mitra binaan unggulan. Jadi tujuan kami perusahaan akan selalu mendukung terkait program-program di mana masyarakat bisa menerima program tersebut dan bisa mendukung terus terkait keberlanjutan PLTA Saguling. Hatur nuhun ka pemerintah Kabupaten Bandung Barat anu parantos ngajak pribados selaku UMKM anu aya di kecamatan dingiringkeun dina kegiatan sapertos kieu anu mangpaatna seueur pisan produk-produk anu kawitna henteu dikenal janten dikenal. Harapan ka payuna panginten pamugi pemerintah mulai ti pemerintah setempat desa kecamatan oge kabupaten maparin support dina sagala rupina. Hatur nuhun.